di kolong meja tempo hiji dua telu aduh aing geningan eueuh si Ambo Aisyah di mana Ambo nyaring nama gening Pak euy gitu di mana si Ambo di sini sayang aduh di mana di sini di mana di sini di mana di sini teh di hati kamu alah sia kuat gitu teuing ngan ini buru keluar ibu tuh tos ngantosan nini ya teh bentar sobe ai maneh kadieu buru hayang dimusikan atuh dimusikan pakai naon nini hayang dimusikan anu hayang ngageo kablakuk ampun aing eta geus nini aing kajen atuh kali-kali atuh hayang buru atuh gerak ka dieu tos ngadanguan itu Bapak Yoyo sareng Ibu Eka tos dipayun dong nya atuh kedap musik siap 1 2 3 Nini musik nangis keluar hayang hormati hati buset Aisyah nini pak kabina-bina teuing ai eta goyang pot ngapiakeun lalampahan ayo sia ampun aing kadang atuh aing teh nyeri cangkeng ieu teh makana ulah nemen-nemen teuing sia teh goyang teh kajen atuh kan kahayang nini hayang digeol aduh eta geolan geus nini kadieu eta pulung heula atuh pulung heula kadieu eta tasna mana ayo coba teangan ku sia nini mana coba tah ibu nah geningan aya eta naon anu dibawa ku nini naon ieu teh tas apa tas teh naon isina hayang nempo teu apa hayang nempo atuh eta tasna hayang apa hayang nempo hayang atuh coba coang buka babarengannya bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 waduh aing nih melompong ngerakeun sia mah hayu eta melompong teh arek naon tas dibawa kieu apa hayang nyarita ieu nini apa sugan we atuhnya ieu nini mamawa tas kosong bapak komite bapak kadis ibu Kipsin bapak Yoyo bapak kadis arek nyawer nini sia mah pot kabina-bina teuing eta mah emang hayang dilakuan kumaha hayang dilakuan naon we yang penting disawer ku ibu ku bapak di dieu sugan we nya ibu wali murid rek nyawer ka nini sapirang 2 pirang 1000 2000 sugan we ibu Kipsin mah rek nyari 100 gocap geus ayo cuang geuskeun ya lalampahan geus ayo ayeuna mah cuang beakeun lalampahanana cuang diolkeun sakali deui sugan we aya nu masihan acis ka nini nya bener apa ayo